Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, pengatur waktu, penjajah pacaran, kudu disimpulin di hormat, insyaallah dimuliakeun ku Allah. Hadratul kiram, pangarsa kasepuhan, ketua DKM sareng reng-renganana, Bapak RW, Bapak RT, bapak-bapak, para pemuda nu sami hadir nu disimpulin dimuliakeun. Mudah-mudahan salamina Allah ngamuliakeun ka urang sadaya. Amin. Ya tirada rusuh punten nya moal ya salami margi paling dugi ka jam salapan. Maka dina kasempatan ieu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah disimpulin tiasa hadir deui da dikersakeun ku Allah tiasa hadir ngalangkungan pangulemna ketua DKM hari manawi teh bade libur gitu sepeda tadi mah subuh teh aya pangaosan. Makana dina kasempatan ieu alhamdulillah tiasa hadir. Mudah-mudahan salamina Allah maparin kabarokahan ka urang sadaya. Shalawat sinareng salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka panutan urang sadaya, junjunan urang sadaya, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakantun ka para keluargana, para sahabatna, umat-umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna nukeun syafaatul uzma dina poe kiamat. Amin. Dina kasempatan ieu masih kene nyising kuring nyanak kanca dina pasal meretelakeun tentang rukun salat. Terutama dina sasi ayeuna sasi Rajab. Tahun ulang tahunana salat. Sabab datangna parentah salat teh dina waktos Nabi Isra sinareng Mi'raj. Kade sing terang hartosna Isra teh berjalan, ari Mi'raj naik. Sakur-sakur anu lempang eta berjalan. Sakur-sakur anu Mi'raj eta naik. Punten. Ari Isra mah berjalan, ari Mi'raj naik. Jadi sakur-sakur nu naik eta naon? Mi'raj. Nu naekan kalapa disebut Mi'raj. Nu naekan jame eta ge, nu naekan ibu eta ge. Ambukat masuk di corona. Diajul. Ini kenapa? Jadi sakur-sakur nu naik eta namina Mi'raj. Cekubot. Tah makana dina kasempatan ieu urang ge urang diisrokeun. Ngan isro urang mah sanes isro sapertos Nabi. Ari isro urang mah ngaisrokeun tina salah jadi soleh, eta isro ngaranna. Tina teu iman jadi iman. Itu isro. Nu kaduana, nu katiluna tina kufur jadi iman, tina musyrik jadi tauhid. Itulah nu tadina amal salah ayeuna mah jadi amal soleh, nu tadina maksiat ayeuna mah taat. Eta ngaranna naon? Isra. Dilempangkeun hati urang. Sok tingali aya buah anu amis, anu aya wedakan sawareh geuningan buahna ngaranna kesemek. Lamun aya ibu-ibu mak wedak teu rata eta disebut naon?
amis eta rasana. Ya, ulah cicing wae dina amisna eta kesemek, lempangkeun hate urang, isrokeun. Nu ieu kesemek teu bisa nyieun amis, amis teu bisa nyieun kesemek. Saha nu ngadamelna? Tah gitu eta isro ngaranna. Mode uyah rasana naon? Asin. Asin teu bisa nyieun uyah, uyah ge teu bisa nyieun asin. Saha nu ngadamelna? Tah gitu, teu kudu ngomong Allah, hate geus nepi tadi. Bahkan teh sakur-sakur nu asin uyah, da ke sakele ge naon? Asin. Oh, pernah letak coba. Yang makana dina bab Isra bilang. Nabi mah Isra teh ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang mah teu kalurukan itu sabab keur perang, mana cicing di dieu ngaji ieu. Tah makana dina kasempatan ieu dina bab salat supaya urang teh salat unggal poe atuh apal-apal rukunna. Ari salat unggal poe aya rukunna teu apal. Kan biasa nama baheula mah lamun rek kawin ditanya kumaha jambe wudu kan gitu. Rukun salat sabaraha hiji ayeuna mah henteu. Sahadat we ayeuna mah unggul. Bukan ditanya kumaha jambe adus teu bisa. Nah makana dina rukun salat anu nomor kalimana teh al khamisu ar-ruku'u ari nomor kalima rukun salat teh ruku. Maka dipayun dijelaskeun lamun jalma keur salat teu aya rukuan maka teu naon teu sah naonana salatna kecuali lamun nyolatan mayit. Ngan sok sakapeung kitu jalma sok rada keheul mah aya kitu sakapeung tapi dipikir-pikir teu kudu keheul. Ari keur hirup tara ka masjid ari geus maot hayang disolatkeun di mana? Di masjid bari hayang pangharupna di dieu. Batur manangtung ieu mangedeng. Da kitu dah. Tapi dah urang mah ulah udah kewajiban urang, kewajiban hirup da mayit mah moal mandi ku sorangan. Lamun aya mayit mandi ku sorangan, tong dibantuan. Ya kapan. Nomor kalimana rukun salat teh ruku, ari ruku teh dongkok. Tah di dieu teh lamun dina Al-Qur'an mah dina bahasa Arab dina ruku teh handap asor DP sopan santun tah eta ngaran ruku teh. Urang teh keur DP keur sopan santun keur tawadhu ka Gusti Allah. Tah makana keur ruku teh naon dibacana ku urang kalimat tasbih. Naon sababna? Sabab dina waktu ruku Nabi dilungsurkeun ku Allah wahyu melalui malaikat Jibril anu ayatna sabbihisma rabbikal a'la. Tah eta. Jadi lamun ditinggali majam sabaraha ayeuna? Lumayan 10 menit, lumayan. Ya kade, masalah ruku di dieu teh lain masalah rukuna salat lempangkeun hate urang. Keur ruku teh urang sing inget saha anu ngadongkokeun urang. Tah ieu ya makana kaluar we tina lisan urang sadaya sabab boga rasa yen anu ngadongkokeun teh urang Allah, nu ngadongkokeun urang teh ayeuna nu ngusikeun urang teh Allah. Makana kalau badinya keluarkeun tina lisan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Mangga bade wa bihamdihi mangga. Ayeuna subhanallah wa bihamdihi mangga. Subhanallah hungkul mangga. Subhanallahil azim cekap sakitu sah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sah. Subhanallah sah. Teu maca itu bisa mah sah asal dongkok we kitu. Bila aku tuh bisa. Abi macan agak mual maca wa bihamdihi bade duga-duga subil adim sok eta naon? Contona kieu subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi. Da mual maca wa bihamdi make tanpa. Ulah. Eta teh ulah saperti ulah nanti maca Al-Qur'an ditambahan. Contohna Rabbana qalamna anfusana wa illam taghfir. Tah eta sok aya dengan baheula-baheula kitu ka ayeuna. Lamun sepuh-sepuh di masjid sok dibaca geuningan, dilagukeun. Rabbana eta ya Rabbana qalamna eta. Ulah eta teh.
kana subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi ulah geus subhana rabbiyal azim mitos bahkan teu maca ari teu bisa mah nu penting tumanina urang ruku we teu maca ari nyanyi teh mah teu bisa tuturkeun anu bisaeun gitu tamakana dina kasempatan ieu lamun saur Allah dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu ruk'u ta eta he jalma-jalma anu ariman irka'u kudu raruku aranjeun kabeh maksudna mah hiji kudu sae akhlak tingali akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasul mah di mana-mana salatna ya Allah beda jeung urang dah Rasul karena oge atuh urang mah sanes Rasul tapi urang mudah-mudahan janten umat anjeunna anu keng syafaat jalma nu meunang syafaat mah moal keuna ku siksaan kubur moal keuna aya kitu siksa kubur aya teu percaya jeung paeh ti heula punten ya leres ya teh nya keger bakal kabahas ya abi tina bab ruku we heula ruku teh lamun saudin hadis Rasul mah innama buistu li utammima makarimal akhlak nyampurnakeun akhlak ku ruku sok upami urang ayeuna aya urang kalih geuningannya ngalangkung he poe urang ayeuna dongkot tah eta teh handap asor DP akhlak anu sae ieu masalah ruku dina surat oge urang teh kudu sing boga rasa urang teh keur DP ka Gusti Allah ngalangkungan eta salat bahkan eta jalma ku ruku mah punten sanajan eta jalma salat tuluy katinggalan teu kaburu maca Fatihah imam ke ruku urang kakara datang urang takbiratul ihram we urang teh langsung we ruku eta teh kabawa rakaatna sok sanajan teu maca Fatihah da disebut masbuk makana eta jalma kalebet kana rakaat itu tah makana periogena urang ngaos teh ieu mah cenah ge dan ngaos ge can boga surga ulah kitu balikeun ku urang cacak-cacak nu sok ngaji can boga surga ngomong karena mah gitu kan. Mana besok sering anu ieu teh punten. Da lain bisa, lain ngarti nakanya. Hadir, nah itu sanes. Wah hadir nah punten. Asal niatna urang sae teu muda wengi, geus teh nanyakeun oge. Pangaosan bener. Eta mah leres-leres pejalmi. Abdi teh pada keren nerangkeun bab salat, sabab dina bulan Rajab ayeuna. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram sabab dirinya teh ya mudah-mudahan masjid teh urang hadir kana aya tempat teh dari jalmi mah moal aya nu sampurna leres moal pasti aya kesalahan pasti aya nu leres kadang-kadang ilmu di urang teu batu moal saruha aya kekurangan aya kelebihan tapi ayeuna abdi di dieu lain bisa bening sudah gogorowokan, ya gogorowokan sudah peda haraya, we bapak-bapak di dia. Dalam muntah ayam itu sanggup gogorowokan di sholat. Temen gitu nya, punten saling membutuhkan. Ayeuna lain abdi bisa, tapi nggak deres. Dalam muntah dicaritakeun ku abdi, moal bisa-bisa batur. Moal apa-apa, tah ngadugikeun unggul sugane ku ngadugikeun jadi sababiah ilmu urang manfaat. Tamakana dina babieu ruku. Hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi eta jalma teh ka cenah abi mah cenah ge jalma naon disebut teh jalma leutik, jalma tukang dosa, ulah inget ku dosa, tuh tingali. Gedena pangampura Gusti Allah.